Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan dilaknat. Kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad medar sarita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku jalma linuhung anu pinuh ku pala sifah dipipiningan ku silib sindir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simbol guareun zaman kiwari. Margi ieu dunya alam pana anu pinuh ku romantika kahirupan. Seur manusia anu jadi korban ku ayana hijab romantika kahirupan anu mamalakna poho kana temah wadi. Ieu pala sifah wayang tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Bacaeun hirup manusia nu kumelenang di marsapada. Ngahiap ngahayu-hayu supaya mulih ka jati mulang ka asal. Ulah kaseret jeung kasarat ku hal-hal anu teu diharepkeun. Nyata pikeun mulang kana fitrahna manusia. Kacarios di hiji tempat nyaeta anu kasebat pertapan parewana. Ayana di alas Saptarengga. Hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa jalmi anu parantos purna bakti. Tilas raja negara Astina kakasih Abiyasa eyangna Pandawa Kurawa anu dinadangan ieu kasumpingan Raden Bima kalih Raden Arjuna putuna ku anjeun tipu serdayeuh nagara Astina sejadeudeus anu mrestu wireh bade ngiring saembara ananging sadere pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi sorak kena halal dia ada hiburan seni suara
dikirim aja dulu saya teh godek minggat wirahmana godek minggat wirahmana godek minggat wirahmana kamu mata
kabiraki kaniyama kabiraki kaniyama kabiraki Babu Jaja. Oh,
Ya saur nira kan anak panjang sinenggi ya sinenging sabda uning sabda uning saur niratan anak panjang sinenging sabda uning wis mama wala bakti dening asih ya dening asih ya kang asih ora katara kuya pertapan ajar kang linewi kang linewi kang linewi kuya pertapan ajar kang linewi ajar kang linewi cahaya hayun sasmita cahaya kayun sasmita sirna yang ngebaksa kabeh ngebaksa kabeh di pertapan Parewana tempat anu kalingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu karerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes payus ieu pertapan tempat nyirnakeun diri biasa
tilas Raja Nagara Astina kasumpingan putu nakuanyen kakasih Raden Bima kalih Raden Arjuna kawuwuh kasepuhan Semar Badranaya ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun amuing Hincu eyang Bima Arjuna yap kaharep kasih matur nuwun pembagi yang aku terima lan aku jalu malum ora bisa tatap priyoga kaya ulian ya. Oh atuh saling maklum kasih kahaturkeun panglayan oge baktos ti si ibu nuhun iya kasih wayah dalam nampi karena pembagi kalayan ngahaturkeun semua sungkem kokunyuk panjenengan ditarima kalih nati eta yang akan panglayan iya nuhun oge aya hal anu bade didugikeun kumaha kabeh insu anu aya di pusir daya Astina sehat aya hibar ya nuhun baktos ti Kangjeng Ibu eyang nuhun keke saha itu ani prek di juru bar kahareupan kang kahareup adu aya anak nu itu kolot isi abdi pun Semar kadieu kahareup Kang sawios cekap di dieu wae pulang unyuk sumanga ngahaturkeun semah baktos kokunyuk panjenengan juragan sepuh nun ditarima kalihna perkawis hapunten yang ngiring kumawantun nyaketan salira panjenengan isteuna naon sajabina ti kitu rupina ieu tuang putu aya anu bade didugikeun margi aya uar pangajak bewara di negara Mandura kaulan syukur bagja ku ngadenge nararapi dulur jeung baraya di negara Astina wayana ditinggalkeun maot ku bapa hidup Raja Astina Pandu Dewanata Suwargi hidup jeung anak Dastarata Gulung Galang di karaton ngan kadewe sing ati-ati da ari piring matara paket truk jeung kereta api iya bisi ngaran-ngaran dulur jeung baraya pe pageuhan sili asah sili asuh sili asih ulah rek pagirang-girang tampian tanpa hirup dibarengan ku keimanan jeung katakwaan kanu kawasa nggih nu matak heulaanan di lingkungan heula karaton cing rarapi cing alakur paheuyek-heuyek leungeun paantai-antai tangan repeh rapi henteu ripuh komo bari ropoh mun cai cing jadi saleuwi mun darat jadi salebak
sapa pait sama manis sababja jeung satanggung jawab nyaeta urang mah ngamuara teh dina pengabdian ka nagara jeung ka bangsa. Dina hakikina nyaeta pengabdian ngawakafkeun diri kanu kagungan urang sadaya. Yen urang hirup teh teu ngabogaan naon-naon, diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan, sagala naoge kalayan anjeunna, kalayan kersakna anjeunna, kalayan pangawasana anjeunna, kalayan pitulung anjeunna, kalayan ridho anjeunna, kalayan izin anjeunna, kalayan ilmu anjeunna. Jadi eueuh keur urang mah eueuh kaboga ngan ukur derma ngalaksanakeunana, ngan dina ngalaksanakeun ieu meureun gumantung kana paniatan. Ceuk kacamata agama mah innamal amalu biniat. Jadi sagala rupa init-initan teh ulah tina durukan. Sabab lamun panginitan tina durukan kaituna oge bakal jadi ruhak atawa jadi lebu. Mun teh mah anjeun dek init perang, lamun init dibarengan ku dengki atawa panginitan tina dengki lumampahna tina dendam lumakuna tina ujung eta dina harti tina durukan panginitan maneh. Hartina eta teh geus gugur memeh tempur, geus perlaya memeh perang, pati memeh jurit. Ditarik kasimpulanana si horeng geuning anu leuwih rongkah teh ieu tah merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada urang sewang-sewang. Nggih. Nampi nuhun. Leras inggih anjeun nonoman ti nagara Astina anu sasatna rundayan ti luluhur teh sasat anjeun teh dipercaya ku masyarakat ngan eta kapangkatan lain udagan, eta harta lain udagan. Ai ikhtiar mempeleru dina harti lain ulah dudunya pek ari dunya mateangan cing saperti urang hirup rek ribuan tahun, tapi cing inget yen urang salaku manusia salaku makhluk sakabeh awak-awakan bakal kena kuruksak maot teh. Hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaranana. Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, manusia hirup ninggalkeun jasa boh ka nagara boh ka bangsa. Tingali riwayat moal bisa anjeun riung mung pulung, moal bisa anjeun merdeka eta jiwa, lamun teu hasil jerih payah karuhun urang anu paeh posok ngarebut kemerdekaan nagara tina tangan jajahan. Nggih. Sabab naon? Nagara Astina teh pada mikahayang ku nagara-nagara dengan anu gararaga. Naon sababna? Sabab teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi disebutna oge nagara anu agraris. Tah ku ayana sumber daya alam anu sakitu kokohna lobana sagala rupa keperluan bakal kajawab ku eta sumber daya alam kari weh sumber daya manusana. Ieu nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas.
baik pertahankan budaya nu aya di urang sabab ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban pertahankan budaya urang sanajan urang resep kana budaya dengan tapi cing sajajar ulah nepi ka jati kasilih ku junti cudog-dog tinggal iga anu temahna urang eukeur mah kaayaan sumber daya manusia can kualitas biheung kuna kuantitas oge sabab kenyataan ari bangsa urang teh sasatna baheula na rupa-rupa anu ngajajah teh lain sakali dua kali nepi ka masyarakat negara astina kungsi ngalaman hiji kabodohan numawi ieu sumber daya alam teh ngabutuh negara teh ngabutuhkeun manusia anu handal anu bisa ngajawab kana tantangan ayeuna jeung nu bakal datang mudah-mudahan iya gerapek da salaresna atuh nun ulah mengukur di pieling wungkul kemerdekaan teh tapi kaituna cek basa legeg teh mah realisasina margi eusina mah urang teh sadayana sok sanaos parantos merdeka ya ayeuna pisan anu leuwih berat perjuangan teh dina ngeusi kamerdekaan da kapungkur makaruhun urang dugi kaleres-leres ikhlas ridona dina panginitan toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan negara sareng bangsana sepi ing pamrih rame ing gawe ciri nama tutungul anu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan eta teh sanes tutungul tempat pamunjungan tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadaya pikeun ngeusi kamerdekaan pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji karya anu nyata tuh kolot mademeureun apa nu mawi langkung abot teh ayeuna dina ngajawab masyarakat anu parantos agrari anu parantos kritis panginten urang teh kedah adaptasi teh di dieu nginung ka waktu mi bapak ka zaman teh bener nyaeta supados masyarakat atanapi pang anu ngeusian ieu negara teh anu berbasis religius kultural sareng pinuh ku wawasan lingkungan daya nama geuning kadang-kadang dipuseur daya oge meni runtah teh numpuk teh jadi bahan satu walungan-walungan parantos pinuh ku limbah ongkoh aya menteri lingkunganana menteri kasehatanana nah bet hampir tengah gigi dina ngajalankeun roda pemerintahan teh anu kaitu nama geuningan parebut idangan parebut kursi sumuhun ari dina teori mah pinter tah geuning eta aspirasi ti rakyat di Semar nu matak urang engke di mana dipercaya ku masyarakat jadi ais pangampih kade anjeun ulah nepi ka jadi anggota NATO nah teu nyambung da eta mah organisasi pertahanan Atlantik Utara NATO di dieu no action talk only hartina ulah loba saur tanpa bukur
ulah lobat carita tanpa nyata nu penting maka nyataan laras kaula nun ulah ngecebrek wae dina sungut pinter dina teori mah pinter ai ngomong mah da aya bacaanana tadi tapi amal komo beuki ruksak lamun agama dijieun seremonial wungkul naon seremonial teh sih bungkus leuheung keneh cangkang aya keneh rasaan kesed haseum ari bungkus laras cing inget ieu dunya teh panggung sandiwara ieu dunya teh panggung sandiwara tah nu matak ulah nyieun atawa ulah nyaniwara deui di jero sandiwara da di denge-denge teh nagara teh pinuh ku sinetron atuh loba pejabat nu ngabalalodor sidik aya ajangna pelawak loba matak loba di demo oge nya inggih tahinarkeun eta rupa-rupa kejadian anu model kitu teh jawabanana dina amal anu nyata jadi hartina teh ulah dijieun bungkus sungkuh boh agama boh budaya oge laras beuki ruksak upami agama dijieun bungkus atanapi seremonial wungkul dina mimbar maka wasnu heueuh mari kita tingkatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala turun tina mimbar korupsi deui si koplok teh heuh aya bungkus leuweh eusi heeh ieu mah nyaritakeun anu kanyataan anu bungkus heeh ta anjeun salah kunonoman astina omat eyang apa sabadana panu dewanata maot teh ieu karajaan dituluykeun ku Dastarata lanceukna panu sok sanajan baheula nyaksian para pini sepuh yen ieu nagara kudu dibikeun ka Pandawa atawa ka anak Pandu nu panggedena ngan kulantaran meureun ayeuna lilana Dastarata jadi raja da puguh Dastarata ge boga anak Kurawa heudulur hidup keneh ulah jadi rebutan omat eta nagara jaga wibawa komara ngajaga wibawa komara ku saling asah saling asuh saling asih ulah aya saling curiga goreng di antara dulur-dulur sararea cenah di mana aya dipercaya lanceuk maneh jadi raja sok rojong atawa dulur maneh pihak Kurawa cenah keukeuh hayang jadi raja da eta oge sarua keneh aya hakna pikeun ngamilik nagara ulah jadi pacekcokan sabab lain jadi udagan anu kitu anu penting pengabdian sanajan anjeun paribasa tuk jadi tukang sasapu ari bener-bener mah ngabdi anjeun teh raja sabab dipayuneun pangeran mah manusia teh rekep deng-deng papak sarua rekep deng-deng papak sarua eueuh istilah nu pegek nu goreng patut nu mancung nu bule nu hideung nu sawo mateng eueuh istuning sami bae dipayuneun anjeunna mah kasih iya jadi omat
kulantaran urang di payunun anjeunna sarua bae anjeun teh kabeh ge hakeki namah bakal jadi raja tina akibat amal-amal anu soleh mararane. Usi tina Malik Yaumidin teh geuning eta apa sumuhun arima didinya tepan aya mad badal aya mad tomi'i aya 2 harakat aya nu 3 harakat aya oge nu ngahartoskeun ma didinya teh perkara lipikeun ki maneh jadi perkara keur maneh teh karasana di akhir nu mawi anu ngarajaan di poe akhir. Saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh seuh? Deui lintang ti pangeran. Saha? Allah. Oh jadi Allah teh rajana teh di poe akhir ieu ari ayeuna hansip keneh meureun. Maneh nu jadi raja di poe akhir teh. Nah, apantina amal anu soleh sopan santun ramah tamah DP hanap asor soleh teh hormat tilawat taat kana pelaturan pangeran turut kana sunah rasul hormat ka indung bapa hormat ka sasama jeung dina pagawean maneh teh aya guna sapokoena teh pikeun kapentingan negara bangsa da puguh hirupna beragama teh tah di mana maot teh maneh teh lain dicabut umur teh gaib-gaib pangeran malaikat teh bakal mapag ka maneh sarua jeung ka raja malah raja di poe akhir teh maneh teh bakal dipapag engke teh rupa-rupa kanikmatan anu luar biasa. Sabalikna jadi raja di poe akhir maneh teh lamun tina amal soleh tapi lamun amal-amal maneh goreng eueuh guna hirupna di alam dunya lain dipapag tapi dipepeg. Nyata kene raja di mana init-initan ti kota dek init ka kota da taksi moal nawaran beca moal nawaran sabab naon da geus dipapag da raja dipapag ku petugas-petugas anjeunna. Oh gitu nu matak buktikeun dina amal eta agama teh ulah dijieun doa wungkul sabab ari doa wungkul mah tanpa gawe sarua jeung melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Laras nun atuh sok aya kana pokok naon ieu teh kaset ieu iya aya bewara di negara Mandura aya di negara Manura Raja Kangsa ngayakeun saemara negara Manura sabelah bakal dibikeun kanu bisa menang saemara naon adu jago Ari anu jadi jago saemara na teh cenah pamana anu ngaran Salottimondra ieu saha nu bisa ngelehkeun eta jago saemara bakal diberi hadiah negara Manura sabula. Jadi para nonoman Astina, boh Kurawa, boh Pandawa, ayeuna pada Buddha ngajugjug negara Manura dek milu saemara ieu. Ijar meneng
meneng Gusti petengnya ati nira nira wis mama ujar meneng-meneng Gusti petengnya ati nira lirik kalimpudan Mega Putara awurlan Mega Putih wala salin sumabda biasa abong kena tilas raja anu parantos legok tapak genteng kadek henteu nampi ukur kitu bae margi kedah aya alasan anu kiat ya para nonoman astina diulem pikeun ngiring sayembara naon alasan atanapi kasang tukangna i raja kangsa anda apa ya walamun dek mecakan ieu tanaga dek milu sayembara sok benang kapancing lamun aya eupan teh ujug-ujug disantok we abong kena can aya pangalaman kumaha mun aya nu ngait hirup ulah haripet ku teutereuyeun kasih ulah kabongroy kupang bebenyok tapi tinggali heula kasang tukangna eta teh nagara nu ngayakeun teh raja hakim geus netepkeun naon rupa kajadian teu bisa jadi tanpa sabab ngalelebar maneh nagara Manura sabelah rek dibikeun asa ngelekeun patih ai kasang tukangna naon maksud tujuanna mun ceuk basa legeg mah naon visi misina nyangakeun kieu teh kumaha abong kena sepuh asak jejeuhan ujang ih ai barudak ngora teh atuh ujug-ujug dirik di gua aya nu meurepan teh nah naon alasanana heug ku eyang diidinan milu saembara tapi di mana geus nyaho naon alasanana hari init mah init ketu ka Manura ngan ulah waka daftar milu saembara mun can kaharti maksud tujuanana maksudna mah kaulah hayang we nagara Manura sabeula heuh eta nu ulah teh aya budak ngora badak kitu sok getah sarupateun ujang mu laras sepuh laras cing taliti heula tanyakeun heula naon alasanna pangna diayakeun saembara urang kudu nyaho cing inget eta teh raja nagara Manura teh eta teh karuhun maneh ti Inung anu jadi raja mimiti di negara Manura teh ulah hidup ti Inung nyeta lanceukna Kunti Nalibrata anu kakasih Prabu Basudewa
anu ayeuna eureun tina karajaanana da cenah direbut ku anak kukutna nyaeta si Kangsa teh teuing teu apa lalakonna tanyakeun heula kumaha dan numutkeun beja tinu meunang dipercaya garwana ulah hidupnya ta Prabu Basudewa teh ti dua istri teh kagungan turunan lanceuk maneh meureun tah pangihan eta sok badami heula padung dengan jeung anu jadi dulur anu aya di Manura pangihan heula eta naon kitu kasang tukangna pangna diayakeun saemara di negara naon Manura ulah waka gapruk omat sing inget sagala rupa gue urang teh boga budaya ari budaya anu kudu dijalankeun ku urang teh nyaeta mipit amit ngala menta nete taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyuksruk walungan mapai wahangan landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapal kaituna malapak gedang supaya ulah melengkung bekas nyalahan nah ai kasauran sepuh kumerele ya baringin tipe dewek tidak tadi nyarane bari ngadengekeun kasauran sepuh asa ku geunah abong tilas raja ngasuh barudak ditedek teh putrana Panudewanata Suwargi getreng we ti ayeuna keneh Kurawa jeung Pandawa teh di jero karaton malahan anu geus karasa ku dewek ieu dina politik ieu nyarita politik ieu lain ngabejakeun Rusia negara politik di karaton Astina teh dina waktu ayeuna Sangkuni teh geus ngojok-ngojok ka anak Dastarata nu panggedena Raden Jakapitana Raden Suyudana maneh cenah nu kudu jadi raja teh maneh keun dibantu ku Mang cenah di satu kangeunana mah ngaran-ngaran Kurawa maloba ayeuna teh ka kampung-kampung teh geus di tepi-tepikeun boh sembako boh naon-naon meureun mun ayeuna mah disebut kampanye cece supaya narik simpati tapi da parendene kitu genteng-genteng ulah potong hirup mah padahal teu kudu kitu manehna oge da aya hakna keun bae ngan meureunan upama numutkeun galur ti karuhun kuduna dibikeun ka Raden Yudhistira ayeuna rek dihak ku maranehna eta teh hartina ngalanggar nya kitu dah budak dek ngurus saemara euy Raden Bima tapi dipikir ku dewek mah naon kasang tukangna ngayakeun saemara lamun eueuh udagan atawa udang di balik batu lah naon bener ka harti ene mah euy tah kitu kasep saha teh nu ngocoblak di luar teh pun anak nun si cepot sumuh atuh cenah ka dieu tong isin teh amuy beuki heureuy si eta mah tara tumpa-tumpa keun bae da karakterna kitu isin sih tak kitu kasep ieu jadi ulah waka daftar milu saemara lamun can kaharti sagala rupa teh
mun ceuk kacamata agama nyaeta antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot sacana mati beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta nyilakakeun nah nyalametkeun eta teh pigawean sapopoe nggih matur nuwun eyang sawangsuna sugade aya loba dididik kieu mah dunungan asuhan dewek teh deuleu ai ku kitu teh mah si karacak ningang batu laun-laun jadi legok eta we pamadegandek mah cung da ai Kurawa mah lain barudak teh ayeuna teh aya anu tetumut rakyat gebuk di tenggelan harampang leungeuna luar biasa ieu saturunan ieu anu mrestu aya nya diestokeun can kaharti moal kamiluan saebara ulah ya net kaula nun ini net ngajugjug negara Mandura Harja amit eyang bra kade sing hati-hati sakali deui sing hati-hati nggih tepungan dulur hidup anu aya di Mandura anu aya di Pasisian sanah bejana Prabu Basudewa teh mantan aya di hiji tempat tepungane eta kolot hidup dirinya si Uwa boga dulur anjeun oge ti eta si Kakang Narayana mun teu salah jeung si Kakang Aladara ta eta tepungan ieu aku si Pakah lumah pamit Robios kaulanu ya pek asep sakur anu dicaritakeun ku eyang pek buktikeun dina gawe yakin bakal salamet nampi nu tikawit jisim abdi ngicilik salira kapungkur jadi raja di Astina ulah lepas we titurunan-turunan kaula sapanjang jag-jag mah Kakang Semar diestokeun waas jisim abdi teh nalika salira nuju anom apruk-aprukan di hiji leuweung milarian ilmu panemu jampe pamake teh da hirup mah geuningan kuloba pangalaman laras jisim abdi bade permios atuh sun pek ka dieu heula kitu ka si cepot sae mangga